manida saha jelema nu ngaku mukminan nyana jelema ngaku jelema mukmin ngaku jelema takwa tapi peuting nyana hees bae kadzab bohong jelema nu ngaku takwa ka Gusti Allah tapi nyanana peutingna teu pernah hudang pembohong keras kakap. Jadi geus ditorekat bagus kitu teh ngabohong-bohong sia ngaku ka Allah masih keneh bubuntel jeung naon kitu ngaranna spray ngahiji jeung anggel oh komo tungkap tangkep emang ulah aya waktuna aya waktuna nangkep ge bel nangkep mah nangkep bae malanakan atuh nangkep ngan urang mah gedekan ka nangkep ieu nu hese ge tah utar atur kos kituna bohong sia cak guru nangke dibohong-bohong sia ngaku cinta ke Allah geus di mana dina zikir jahar ge la ilaha illallah la maksuda bihakin fil wujud illallah oh lu dimaksud kecuali Allah kunaon kasusu deui aduh dicareka dina jaharna bae geus dicareka sarwana meureun aduh Gusti balikan deui sia ulah maksudatu la ilaha illallah la ma'budu bae kos kitu mah gas balik deui geus ulah la maksuda sia balik deui ka syariat tadi tuh balik deui ka syariat atuh nu biasa paranting ngariung teh la ilaha illallah la ilaha illallah teu aya pangeran wajib disembangi Allah eta mah nu dina sapinah teh syariat mah biasa masalah teh mah ayo bae teh mah kos kitu mah dek molor bae teh ngapeuting masalah lamun geus ganti la maksuda awas ulah dikosongkeun peuting namun bener deh ka Allah mun sia ngaku ka Allah tapi hees bae bohong sia teh geus dikadzab-kadzab ulah mantap nya norekat hees ti dituna